Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lah busa kedap. Dadah, dadah. Itu mik cepengan. Oh. Si kudu dipejaan wae sia. Pejaan wae sia mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cing kuing rek sabuk heula. Rek sabuk heula. Sa Kuing. Kak. Ibu-ibu tuh nu siapa ya? si lain cicing heula dua. Oh, masing-masing we. Bener cicing heula. Udah tuh dulu mata tadi ge. Ieu daungkeun. Naon? Cicing heula pan kuing teh urang ngahibur di dieu. Cek saharek main bola. Kuing rek saduk-saduk heula rek buat kampung teh. Nya sok rek main dapur anu lebaran. Lain ku masalah bar pan kuing teh ya kabehana di dieu teh karek patepang. Karek patepang kamu itu sareng ibu EM. Oh iya. Cicing heula. Cicing tuh. Anu musim kuring dipihormat ibu EM anu geulis. Istri mah geulis. Ieu seueur nu galeulis. Karasep lagi seueur. Ibaha maneh anu garek kadut. Duaan. Hah? Cuk. Cuk. Kumaha? Tadi sim kuring ngadangukeun pidatona. Mohon. Di dia teh utami memang sosialisasi dia nu 4 pilar MPR RI. Oh iya teh dalam rangka 4 pilar lamun urang sosialisasi. Cuk, lamun urang salaku manusia, lamun geus nerapkeun eta 4 pilar, insyaallah hidupna ge waluya leres teh. Si eta kisahan. Yo di antawisna orang Indonesia, anu ngaku orang Indonesia kudu mentaati Pancasila, butir-butir Pancasila anu 5. Pandidinya teh aya ketuhanan yang maha esa. Aya. Gitu, aya keadilan. Aya keadilan. Beradab aya. Terus aya persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Terus dirinya aya Negara Kesatuan Republik Indonesia aya 2, nu kaduana NKRI teh. NKRI. Oh, harga mati istilahnya. Harga mati. Terus aya Undang-Undang Dasar. Kumaha Undang-Undang Dasar singkatan. Hah? Singkatan. Ya, singkatan disingkatna UUD. Gitu. Sarua jeung PKK. Naon PKK? Pak kenyot-kenyot. Kenyot-kenyot. Yo, ai PKK mah penyakit. Hah? Penyakit PKK mah. Oh, penyakit eta mah. Naon atuh penyakit? Cicileng apa? Apa? Naon? Panu ada skurap. PKK. Terus aya Bhinneka Tunggal Ika. Oh, benar. Walaupun berbeda-beda tetapi kita satu tujuan ka eta. Bersamanya dari Sabang sampai Merauke. Oh, lagu eta teh asa aya lagu. Aya laguna ge diciptaan Rhoma Irama teh. Bisa? Bisa. Sok. Sok. Bisa acana yo. Ibu EM waktu janten anggota MPR Pohon anjeunna disumpah. Disumpah. Hoyong janten bupati disumpah. Disumpah. Janten presiden disumpah. Disumpah. Urang oge salaku seni aya sumpahna. Wah, cuk saha teh? Aya sumpahna. Bener aya sumpahna. Sok tuturkeun deui. Sok coba. Sok. Simpen lagi calung. Sok disimpan lah calungna. Sok aya sumpah namanya seni oh disumpah. Aya cu. Sok. 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 Berarti itu sila yang berarti itu tuturkeun. Ya. Lain berarti itu belah dia maksudnya. Cek mana belah dia tuh? Belah jauh tinggi di dia tak. Sakit. Sakitu. Itu sosialis tadi. Sosialisasi. Oh, hilap. Ya siapnya. Siap. Ya. Sumpah seni, sumpah nini. Sumpah seni, sumpah nini. Sumpah seni, sumpah nini. Sumpah nini, sumpah seni. Bagi tutung dari barikan. Satu, sangu. Saya mencintai seni. Saya mencintai nini. Ya teh sumpah ya. Saya mencintai seni. Saya mencintai nini. Saya mencintai nini. Saya mencintai seni. Dua kuda. Terutama seni calung. Terutama nini burung.
terutama seni calung. Terutama ini burung. Selain itu baik. Ya. Ya. Ayeuna urang ngahibur di dieu. Ya. Ai silain. Pan naon ge ai silain sagala bisa. Segala bisa wing mah. Bener sagala bisa. Bisa. Dadang sagala bisa. Dadang bisa. Sagala bisa. Bisa. Sok, ai sagala bisa mah. Udah nyanyi. Nyanyi bisa. Silain nyanyi bener. Bener. Bisa segala bisa wing mah naon wae. Sagala bisa. Ayeuna nyanyi. Bisa. Jaipo. Bisa. Nari. Bisa. Mau. Bisa. Mantu mau nyong mau atuh sia teh. Geus tara mau Oh, jadi geus tara. mau. Karena mau tara. Mabok. Tara. Judi. Mandi. Tara. Karek poe ayeuna. Teu mandi teh. Ingat atuh hujan letak. Heeh, aja diguyur. Saucunya. Lagu-laguna ti anak-anak nepikeun ka kolot. Ti Anak-anak budak nepikeun ka kolot. atuh pae. Baik kumaha ieu teh. Oh, ti budak tapi ka kolot nyanyi we nya teu dahar-dahar. Maksudnya lagu sok ya. Ya, Siap. lagu budak heula. Heuh. Cu. Dadang joget. Kelola aja. Kelola. Kumaha ieu muka budak kumaha nih ka budak. Kak. Cacu. Ya. Cu. Ai budak mah, nyai budak kudu ngajawabnya. Ya, siap. Oh ya. Kalau mau makan Icip apa? Ke anak. Ya, ku anak dijawab. Ya, sok. Kalau mau makan. Hah? Dede nggak jawab, Dede nggak jawab. Bismillah, dulunya siap. Kalau mau makan. Sesudah makan. Ya. Isieun. Aduh. Itu di mana nya kan? Ya make jeung aya nu kituan sagala disieun sing leres. Nyari buatnya mamam sambal dong. Ya, kalau mau makan baca bismillah. Sesudah makan alhamdulillah eta. Ya pandai emang budak kalian. Ya, udah ayeuna sok ayeuna nyanyi nu tadi pindah ka tunggal tingkat ya. Suara budak nih. Oh, suara Roma Irama. Assalamualaikum. Dadang bisa nyanyi, nyanyi dong Dadang. Dadang joget aja kan joget. Oh, siap cu. 150. Nah, 165 juta penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, ada Ambon, Nangka, Anggur, apel, kirbis, alpukat, jeruk, kayak gitu loba salah. Mana jadi karena buah-buahan. Hah? Ya, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, Ambon. Ambon teh sawu. Oh, eta mah jauh beda deui ya, Pak. Atuh nyambungna kana naon? Ya eta mah provinsi Ambon. Ya, ada Ambon dan seluruh Dan masih banyak lainnya. Coba, aing nyanyi kudu sing bener. Hah. Aing nyanyi teh urang ngahibur di dieu ibu. Urang teh boga lagu Lagu naon? budak. Lagu budak kumaha? Si Tegar. Si Tegar apal sih lain lagu si Tegar? Henteu. Banyak Cio. Apa atuh? Apa sok? Ibu-ibu terang ke si Tegar. Nya, teu lagu nyoge. Cuk. Aduh kemana? Aku yang Nu ayeuna tong nu ti heula. lagu lagi nu eta naseuna si Tegar. Heeh. Aku yang Nu ayeuna. lain lirik lagu nacut cacu eta nya dadang. Eta aku yang dulu tah eta. Eta nu mending nu ayeuna tuh. Ayeuna nu mah lirikna eta. Oh, atuh sok. Ya.
hulu ayeuna di antara. Ayo teh lagu teh. Asa lain kitu lirik lagi. Berarti Dia masih aku yang dulu bukan yang sekarang bisul dina hulu ayeuna dina tara. pindah. Salah. Ayo kuduna. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang, sekarang ku disayang eta. Oh, ganti. Lain kan emang itu. Oh, Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang, sekarang ku disayang. Dulu ku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Minuman keras, apapun yang tulismu. jadi kita bener kok itu jadi karena Roma Irama. Ya, dulu ku suka padamu. Dulu aku memang suka. Ya. Nah, lain tadinya. Ini kemana? Oh. Bong kena kemarin duet jeung Bang Haji. Wah, sok deh. Dulu aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang sekarang ku disayang. Dulu ku menderita sekarang aku bahagia. Cita-citaku menjadi orang gila. Cita-cita orang menjadi orang gila. Ya, cita-cita teh hoyong jadi ketua MPR, hoyong anggota seperti Ibu M. Makanya ya cita-cita yang menjadi orang gila. Ai nyanyi saha? Didinya, Ada boga cita-cita? didinya. Aku kudu polotot. Cita-cita mah nafsi atuh. Ya tamu mana gampang gitu. Apa jalan aing gaduh cita-cita teh jadi dokter di tentara. Ayo nyanyina saha? Silain, Ayo boga cita-cita? silain. Naon hak maneh ngamak atuh kawin? Ieu bisa maruk na mungkar teh. Alah geus mau ngadu bikin. Bisa dipejaan. Oh gitu. Cuk, ya. Hah? Kuing di dia aya Aya awewe. kurang calukan heula nya. Heeh. Ye bakal datang. Bu Haji MM. Orang Saurang Bu Haji emang ge bakal ieu bakal nyawe. Nawer naon? Oh nyawe naon we? Ah sok gitu. Yuk, Haji emang bakal bagur. Asli? Itu di peta ge mere. Sok gitu atunya. Ari ayeuna kumaha saha aya saha maneh? Ibu yang sudah nyawe. Satu kok cuma. Oh santai. Ayai. Neng gelis pujaan hata. Neng gelis akan hoyong depan. Aya teh Cuk? Teh Cuk. Neng gelis pujaan hata. Titah panggil kumpul lain titah dicecekal gitu. Sakit. Naon eta naon kikitua? Naon kikitua? Jadi tayaan oh ayeuna wa aya. Neng, Ka ayo lagi singit tadi pas ngomongin ibu di kota. Naon? Oh daripada coba cabong. Nih, siapa ayah apa yang gitu ngomong bisa teh? Hanat hanat Neng, Naon kitu kahatot we. neng kopi sahana mina. Abdi Neng kopi sahana mina. Apanya teh kopi karena ada teh kopi saha namanya kumaha? Kopi sekarang. Neng,
Puhunan. Nami di mana? Nami di mana? Bumi di mana? Istilah keperakan. Terus hubungan aku dibawa kemana emang? Tuh. Ah itu gue tuh kalau ada omong-omong. Sok itu sih bener sok. Begini itu tadang tuh yang ayeuna teh kada jaga jarak. Aku kesempatan berarti uinya. Oh, Gitu deh. Tapi mau kena kumaha atuh kapepet. Ya, Hah? Ju, Kumaha? sebagai seorang wanita di zaman ayeuna mah kudu strong. Strong. Kudu kuat. Heeh. Kudu kuat komo kamari mah dinten hari pahlawan ibunya 10 November saha pahlawan urang tah. Hah? Sok saha ibu-ibu nu janten pahlawan. Ui apal. Silain kunci sekolah tuh. Itu. Menyangkut ieu. Sekolah mimiti di mana? Titok. Naon teh? Hmm. TK, Bro. Eta mah dieja. Di gideun Tak. wah. Teuing di teh ka mana di TK? Sen. Dieja eta mah. Astagfirullahaladzim. Kok eja-eja di SD? Sema SMP. 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 Jijikan sok cobi. Hah? Jijikan? Sem. Oh, di Semak? Sema. Di Semak? Manggul tas. Nah, fakultas. Oh, nek ka fakultas mah teu mampu. Di fakultas. Memanggul tas we. Ka Telkom. Nyanyi bade nyanyi naon? Anya emang pada nyanyi daerah wae. Nyanyi daerah. Cinta daerah. Terus na ibu bapak anu tiasa sadar. Ui ngerasa dia ah. Amen, naon tadi teh Kang? Hah? Ku pangarsa ibu EMT anu di kumaha tadi teh di pasihan naon? Nyawer. Oh, saking ku cintana kana seni budaya eta Ibu Haji EM. Mantan saya ternyata atuh. Oh, dapetan. Si eta mah kok jarak-jarak cenah. Tuh nya nyabak wae. Saroyo. Lain. Si eta mah kitu. Galak. Nah, cubak-cabak. Daripada cubak cabok. Kan karana, Iya, nek rada. Kacan. Encan nyong saya tuh baru dibawa balik. tadi mah ngomong karana. Baru dibawa balik. Kembe. Siap? Siap. Oh. Sarananya. Oke ibu-ibu sadayana. Pangarsa ibu EM. Sahur aku tadi ada biasa makan Mawar bodas. Si ibu ada mawar bodas. Abdi bakal nampi, Abdi bakal nampi. Nampi naon cici. Tuh, nya cek si ibu cenah yang mawar bodas. Mawar bodas. So, coba. Siapa? Orang kota sendiri ya? Ayo, mangga.
cina kumaha pas nyawer ngobrol nanti. Kieu si Bu Haji EM gitu. Bu Haji EM. Ieu Ajis. Cicing aja Bang Loba. Ieu Ajis. Sok dijikeun atuh. Ieu Ajis jak cukup kantongan ku maneh. Gitu. Oh, akanyai dengan ada bos. Henteu, ieu Ajis anu sadayana di sawe di kantongan ka Nyai. Boy, kamari di Bandung menerima duit saweran langsung naon. Aduh ya Allah jadi itu aduh. Duitnya di mana loba? Eta nu uing mana? Apa dia kumaha cenah ngobrolna? Cek Bu Haji EM dia teh ka dieu tah. Terus kumaha cenah? Tah ieu Ajis Ya. jang cacu kok cokot ku maneh. Terus Kang Cacing kenging naon? Sok kenging naon? Baju sangat ieu. Apa dia tadi? Ibu Haji EM nyarios naon? Nya ieu Ajis jang cacu kok cokot ku maneh. Ya, kok saya gitu. Ari Kang Cacing kenging naon cenah Nyai? Mata kudu sakola teh ieu kudu apa opa laki-laki gitu. Si atuh geus Kudu dilatih bobodoh ku batu. geus buku urang teh bodoh di bobodoh atuh maneh. Kudu banyak bertanya. Ya, kudu banyak bertanya. Malu bertanya sesat di Jalan. Cuk. Nah, Urang ngaturkeun nuhun. Nuhun. Kang Dadang ya, Nuhun. ka Ibu EM, Nuhun. ka Ibu-ibu Ka ibu-ibu sadayana. sadayana. Mudah-mudahan sadayana dipasihan kasehatan. terus Terus asli kan asli. Pak, margi naon tadi kusim kuring kadang nanjeurkeun seni budaya. tah eta Seni teh nu kumaha cenah. mohon tah gitu Upami urang tos ngagabung komodina seni budaya Mohon. moal aya hujatan leres teu Bu? Mohon. Moal aya cacian Ya, insya moal Allah. aya perbedaan Mohon. saros dina Bhinneka Tunggal Ika eta Mohon. berbeda-beda tetapi satu tujuan. mohon Leres. kagiwan Di sini goreng sabara kaca, Mohon. di Sanggar Seni Purwakanti, hapunten anu kasuhun hapura anu ditedang. Pilih seur kakiranganna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.